hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese. Ya Allah, ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah. Sebab naon? Jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae. Sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah sote dakwah ai dae ke narimana ente mah tunggeus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae. Nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae nginahin bae sebab lan eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres jagerkeun nu mehkeun mah Gusti Allah itu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah baik hampang engke kabaca nanawan situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin. Allahu a'lamu bimaradi wa dzkur lana eling sira Muhammad izkila waktu dan ucapakeun lahum kado Bani Israil opelapan uskunu menang sira kabeh hadhil qaryata iki kampung Baitul Muqaddas tegese Baitul Muqaddas kululan pada marangan sira kabeh minha saking hadhil qaryah haitsu situ min dalam panggonan kerja sira kabeh wa kulu lan ngucap sira kabeh hittatun amruna hittatun utai perkara ingsun sadaya iku nyupreden lungsurakeun dosa den ampura dosa padkhulul babalan pada maranjing marane kabeh ing lawang babal qaryati tegese lawang kampung sujada hale pirang-pirang kang condong sujuda in tegese sujud condong naghfir maka bakal ngahampura isun agung binu di kalawan nganggo nun wa tailan tatal mabnian lil maf'ul halekang den mabdakeun kado maf'ul lamun ta tufa lakum kado sirakat khotoyakum ing pirang-pirang kaluluputan sira kabeh ing pirang dosa sira kabeh sanazidul muhsinin besok bakal muhi ingsun agung ingong kang gawe beci kabeh taati sawaban kalawan taat sawaban ane ganjaran. وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله أعلم بمراد فبدل الذين maka ngagentiakeun sapawang akeh zalamu pangkar kang pada ngazolim ya lazina kada minum saking Bani Israil qaulan ing ucapan wa alladzi qila kang orandana den ucapakeun ya lazilahum kadua alladzina faqalu maka ngucap ya alladzina ngucapin lapad habatun fi syaratin habatun iku ijil indalum sya'ar rambut pada qalulan manji alladzina yazabuna alaikan ngesod gabe ala astahil iya tase pirang-pirang birite alladzina farsalna alaihim rijza maka ngutus isun agung alaihim ingat tase alladzina ing siksa azaban tegese siksa minas samai saking langit bima kanu yazlimun kalawan barang kang ana iya alladzina iku zalim ya alladzina kabeh iku zalim ya alladzina kabeh
sakumaha kamari bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina kaum titah diringkit ketika datang di jurang tih di gurun tih nu kaayaan rendah didinya cicing ternyata perbekalan teh geus eueuh timbul dahaga timbul lapar panas anu pohar unjukkanlah ke Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa dititah ngatraksikeun naon ngaranna tungked menjadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa. Ketika kaum ngarasa dahaga menta jang minum Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu. Begitu ditakol ke kala luar cai sesuai jeung lepah masing-masing 12 pantai. Ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis adu luar biasa. Zallallahu alaihimul ghabab. Bebeja lapar Allah mere buah manna wassalwa. Ya Allah ya Rabb. Jang nginum jeung jang mandi aya cuaca sakitu tiis lantaran dipayungan ku awan dahar dibere ku Gusti Allah. Hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ka Gusti Allah bersyukur ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum kamana Ariha ayeuna Jericho tinggal sababaraha kilometer deukeut titih Yordania berangkat terus ngawer perbatasan antara Yordan jeung Israel lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak Masya Allah cek Gusti Allah Musa berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha ke Jericho cuman make syarat nomor kahiji kudu maca istighfar ulah eureun-eureun ngarasa diri loba dosa minta hampura ka Gusti Allah tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik minta ka Gusti Allah hampura hiji. Nomor kedua maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa yakni kadeuleu kos jelema anu DPDP tawadu sanggeus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan daerah eta naon bae didinya jadi jeung naon bae didinya bakal buahan. Ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau tina cau nu leutik cau emas cau kepok datang ka cau nu gede bakal aya didinya samangka ti mimiti samangka nu beuleud nu lonjong nu gede aya didinya waluh bakal aya waluh leutik waluh gede aya didinya paria ti mimiti paria buleud datang ka paria panjang datang ka nu sok di batuan panjang paria oral aya kabeh didinya cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejong kabeh aya.
bawang ti mimiti bawang-bawang kitu Tegal nyawan ka Tegal Brebes didinya jeung endog-endog na aya woi datang ke bawang kitu Indian bulede aya kabeh wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya wah sagala rupa aya ulah kaget Musa begitu datang kadinya silahkan nikmati halal bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Allah geus meresen urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem tepatna di daerah Baitul Maqdis nu kurang kita disinggahi adalah Ariha Jericho didinya tempat anu subur segala rupaya cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang eta nu ngaran lauk ambalaya pasti asal aya cai aya lauk ada air ada ikan ada gula ada semua ada wanita ada laki-laki aya nu bener aya nu teu bener wah ngarembet aya siap cuman syarat hiji asupna kudu tunduk nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah Allah bakal ngahampura sakit siap atuh ai itu subur mah orenganan lain kuari bae neuleuh hejo-hejo teh embe neuleuh hejo wani mapal jelema manggih nu hejo pohara jasa sakitu keur andiupna di masjid barang di panggung aya Golkar hejo pasti ditinggalkeun imam anu kudu ngimaman asar di panggung eta garana neuleuh hejo lemong eta nu hejo eta kos karena itu pohara nah siap masyarakat teh berangkat begitu titah istighfar itu pohonya ada teh salantaran diberi nikmat anu pohara awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan teu pernah kapanasan teu pernah kadahagaan malah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang an aya istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah masyaallah nu mantap kejadian ieu dilestarikeun wadkur ingat anjeun Muhammad iz qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil anjeun Nabi Musa sebagai pemimpinna bejakeun Musa uskunu hadhil qaryah caricing maraneh kabeh di kampung yakni Baitul Muqaddas datang kadinya lantaran subur wa kulu minha silakan dalahar halal naon bae nu aya haitsu syitum di mana bae maneh kersa maneh hayang maneh henteu mangga bae wa kulu cuban ngomong aranjeun kabeh hiqqatun ay amruna hiqqatun mas'alatuna hiqqatun yakni antahittu anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kesalahan-kesalahan kami yepatut sok baca istighfar astagfirullahalazim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar mangga engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus
Isan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin, bakal ditambahan ku kaula kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum ieu teh supaya diinget ku Kanjeng Nabi urang. Maksudna urang sebagai pengikutna, sebagai umat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad, ketika urang dibere nikmat bakal kumaha. Kamari ieu mah getol jasa ngaji kercan boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu. Motor teh lain pake syukuran. Kercan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji. Mobil berarti jadi siksa. Kamari ieu pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang ambah duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jadi. Oh harai Masya Allah kari pengaruh duit pengaruh nggak jauhan ka Gusti Allah. Ya Allah. Oh, ya. Kamari mah hirup teh saya aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eker hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan Nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Ieu kan mau bencana. Ya Allah. Tuh Kan? Luman takwal kurraling anjan Muhammad ingat anjan Muhammad izkila lahum waktuna diucapkan ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok gara asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku anjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa qulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wa dukhulul bab asup maneh Karena lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok Nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum karena dosa-dosa aranjeun kabeh boronu leutik nu bedek kabeh dihampura ku kaula. Lamun bade geus dihampura berarti geus bagus, kabagusan moal diantar sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanan. Masya Allah. فبدل الذين ظلموا منهم قولا kumaha kajadianana ternyata manusia makos kitu sakitu dipimpin ku Nabi. Fabaddal allazina zalam ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israel qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum Nu teu dititah kamaranehana dititah nama ngucapkeun teh hitatun teh sarua jeung menta hampura menta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri hariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong asikian aya waluh asikian endahan diganti kos kitu tah nyana mah tah barang sisikian kabeh ge aya buah asikian aya awewe asikian
Kan dia orang pada Israel mah bloon. Jadi cak awewe guys, lalaki guys sekian. Kami onam hiji sama dua. Itu teman dekadinya. Sebenarnya bebeneran deh ya mah. Betul insyaallah. Masya Allah karim. Diganti ku jada. Dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun. Eta beda saeutik hitatun habbatun. Urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun dunia. Dunia sisikian makan dunia ngaran. Jadi tetap baik titah urusan anak istighfar tetap nya nama dunia baik. Titah ka Allah atuh heula ieu salat tetap baik dunia. Sakilang daek ge salat hatena dunia. Kumaha supaya teh? Itu eureun dunia nekira urang ninggalkeun dunia. Kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beheulangan teu bisa urang teh dunia bae. Masya Allah kabawa eta ka salat dunia. Urang usaha naon bae kabawa ka jero salat, tani kabawa ka jero salat, urang jadi guru kabawa ka jero salat, urang jadi politikus kabawa ka salat, urang dagang karung goni aya bae. Aya bae sagala rupa aya bae. Masya Allah eueuh ditinggalkeun anak. Ieu teh kumaha coba ieu? Teh kumaha? Eueuh nu ditinggalkeun keur salat ke komo di luar salat. Tah ieu urang geus hampir jarupaan ka Yahudi. Kita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi. Dosa anu leutik, dosa anu gede hampura Gusti. Ieu kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana. Abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa. Hampura dosa-dosa abdi Gusti, tina mahiwal ka Gusti, tina teu nurut ka Gusti, tina maksiat ka Gusti. Hampura Gusti, kita maca eta hitatun. Ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habatun. Dunia. Malah titah tungkul teh endahan ngesod. Nah daon anu tuh. Ngesod jangan. Fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Titah maca hitatun hambatun. Titah wadkhulul baba sujada tungkul. Ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod. Make birit nanaona. Cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kaduana tungkul kita ongkos anu ruku lah kos ruku gitu dong kok ulah ngesot ulah tetep kabi mandeg habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa gides-gides bae wara rese amat sih kau barang datang ka ditu teh atuh asup dage geus teu menta hampura asup dage geus teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia, kaayaan kasuburan. Beuh ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih. Beuh ieu mah luar biasa. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya, palawija, mimiti buah-buahan araraya, kemudian kitu sayur mayur araraya, jeung sajabana araraya. Anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang. Urang geus ada ieu. Awas ketika orang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba ngurusan ruh bae. Ai urang di syariat makan urusan ngan sakadar zahir bae. Ieu kolbu mah teu pati diurusan. Mentak lamun jelema teu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai, makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, beuh lamun teu dihormat nya nama manyun mah.
teu dicium belengeun teu dicium tangan nyana mah geus dicirian eta si eta tilok cium tangan lain awas ku aing sia dicirian ku cenah teh kiai goreng hate eta nu kos kitu emang ge kabehan ge osok si goreng hate mah ayo mencet embe kula ge osok goreng hate diiris-iris digoreng hate embe eta mah lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur, ketika orang jadi DPR takabur, ketika orang jadi bupati takabur, ketika orang jadi gubernur super takabur, ketika orang jadi menteri super takabur, ketika orang jadi presiden XXX XL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu urusan kolbu ulah kajeun teh mah geus parantina nu sugih dagang nu sugih usaha nu tani pejabat takabur parantina kiai makan lain paranti takabur tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae hai aing sia teu nanya pada kiai teu nanya sia ngaji ka mana mah ngaji kos tukang lauk bae kiai lamun disebut kiai karakter isuk namanya naik atuh setik eta kan penyakit eta geus kitu garana banyak dunia penyakit nah ieu teh di urusan ye nu batak ngurusan awak mah babari ketika orang muriang uyang bodrek teu mempan itu brokol teu mempan keneh bae naon kata dagorin leng-lengannya nangis bisa kan orang nah geus beres masih kadang-kadang kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta urang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak urang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali urang datang ke usada insani. Siapa nama? Saya Pendi. Iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter, jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus-pengurusan dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ke dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam nurutkeun cek Ki Uci aing lah datang ka kiai lah Ceng Abah di mana Ceng? Saya di jero. Apa kenaon Abah? Nonton TV. Yang nyana aing deuk berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres si kiai. Itu ya. Bebejanya na, bah ya tamu dari tamu, sah gitu. Oh, si Penny teh teman. Kadang-kadang kurang mama keur neuleuh bola ieu babarna. Jarakan neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok-goblok teuing. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu bae. Berarti lain kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teman. Pindah deui aing. Ayo aing boga kreditan ge lah coba pendapat ka kiai. Coba nyaon. Assalamualaikum. Salam. Nih, sia ieu. Oh, alhamdulillah. Dek. Yuk, minum. Enon tuh kula dek berobat ka kiai. Enon tuh.
ulang ngridit mobil gitu 3 tahunan ku ayeuna 1 tahun 2 tahun dit can kabayar ieu kumaha minta doa sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama ieu can kabayar pang mayarkeun nya goblok teh coba ieu tolol ieu mama ya jadi aing kababandulan ku nyana geus mah aing boga babandul nyana leuwih buat deh babandulna tak agak ledek gitu tungtuna mah pentah eta lain kiai kos ieu duh mana tuh lamun urang awak puyeng awak gering ka dokter jelas rumah sakitna horenganan batin mah eta teh ka mursyid mementak eta guru tariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeule rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah, kanyahoan eta. Nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu. Nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub. Nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud. Nu mantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur. Ketika cak kiai, hei dulur ulah hasud, cak tatanggana, nyana ge hasud. Mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana deh nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jadi adina nya lagi ribut kamari mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan nah ieu kan Kangjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh qulu hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti Allah 2 wadkhulul bab asup ka lawangan sujada tongkol mendek nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratan anak tilu kok ieu kuarikeun mah hiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari ieu dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiai ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkan kemudian manehana Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkan sanggeus turunkeun bagi 2 sanggeus bagi 2 kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu ana iman kami saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan ditah diawean ku Kangjeng Nabi kadi bulan turun set belah 2 plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu terus keluar deui maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun nah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teh komo urang mata kurang geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bawa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak
dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke orang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu-ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok Bisa anda budak ngadu kotok. Ah, geus bae. Ngomong geus. Nyana terus bae atuh geus. Asal ulah kadorakan doang. kapagi jeung pejabat ngaji geus singade ulah sok korupsi nya maling bae terus Sabodo. Teu maka bagi nyana. Berarti nyana siap dipanggang ke di neraka. Beres geus sakitu. tuh ya Ieu hese jasa. ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah sote dakwah ai dae kenarima ente mah tunggeus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan lagi akur bae nginahin bae sebab lan eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae Tinggal gitu doang. Beres. Jagerkeun nu mehkeun mah Gusti Allah. Itu urusan. beres geus jadi geus kacumporan gawe nikmat toh Lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kula teh itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masjid pinuh nyana seserian cak imam teh seserian saha eta budak bandeng seurina lain sakadar seserian biasa bandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan langsung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa. Ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah, jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya, kedua ngeganggu udah berapa kamu itu dosanya. Jangan lain kali jangan ya, awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa? Makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai kerendek imamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Ban eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranna. Eta Kiai langsung Masya Allah, katebakeun ku nyana. Hati aing, ya Allah, ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak. Berarti lain jelema sambarangan ini bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun bisa kos gitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hati urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katibus aya. Katibus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ai urang mah ya Allah ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo adi kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mun ka kula panggil coba mak panggil Ahmad batur enggak makmum ka kakak sia teh pan kiai gede batur enggak hormat sia teh rek makmum kunaon teu kunaon sih mak ngamam tuh moal mah emang kunaon gitu getihan teh mah getihan oh
najis pandai getih masa kula ngamamung kanu aya najisan panggil deui ka sore mah sekali adi sia kok mah geus ditanya aja kunaon cenah mah cenah najis sebab hate sia aya getihan atuh embung nya ngamamung kanu aya getihan anu najis masyaallah ma ampura kula keur ijtihad hen kula keur ngaijtihad hukum hen ieu teh aya berarti kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui nya ampura didinya lah mulai Imam Ghazali udah langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun mulai di negeri Tus kana ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici di Kubah tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah Imam Ghazali lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui cenah ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horeganan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun Imam Panbol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhali DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya udah sok nyalakeun aing ye cenah ki uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing ente maksudnya cenah kiai kitu teh atuh aing kadang-kadang gitu Imam Ghazali ayo nyampaikan emang di lembur teh sok nyampaikan saralah bagi uji mau ngaharamkeun anu kieu mau neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endek bae aing mah nyampaikan endek bae mah sabodoh teuing wasia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak Nabi Abu Jahal tama belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika tita hittatun endahan habatun ketika tita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فأرسلنا عليهم رجزا من السماء bangkawarahna kaum Bani Israil tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rizza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seni ditambahan ku angin wah suasana panas nembus langsung ka jantung percis kostoun sing gelepak dalam guplak parai sabaraha seketika eta anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70,000 seketika eta kena pae 70.000 manusia gelepek kabeh kostouna blah
turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu can ngadenge urang ku hari kakarak ngadenge ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu kakarak ngadenge nah ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah tungguan kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae ketela di dahar keneh bae eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia teu nyaho sia ka gatet di dahar kan Masya Allah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur beas ngaranna naon naon eta ngaranna gur-gur cak aing tadi gur-gur ngamang keneh bae sia mah di dahar hese tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal maghrib dararatang kadinya lip jabar be jabar baa bate jabar tatu jabar satasa mata sinyar sia mata sia jauh nggak lembur ayo coba ke urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha ditublak cabe bagus kumaha ditublak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang dua poe eta teh ngetem tah heucak na teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan Masya Allah buhara jasa haji bebejakan numogana ya kula tas ngagampung menang sabakul bawelos sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa buhara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu aju ieu da dibagi dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh keur zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieuna zet jual beli motor beli mobil zet bea kabeh beres beak makmur imah jeung sumur doang boy wah kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade ngaji liwat ke mana lamun urang liwat ka mana ge kuari ke gararieu bae Masya Allah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa
dibere ti isuk datang ke berang, datang ke sore, datang ke peuting, datang ke isuk deh. Aya anu henteu nyangu-nyangu, aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus gitu deuk kumaha ganti supaya daek wari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres oh keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu beres balik naik nu kakuran beres geus sugan maredet henteu aya ge hiji dua jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge teu nu peduli we nu teu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh teu bae tapi kan manfaat bersama maca Quran bersama kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay dekira ka makana sia ayo orok di pagahan manasik haji geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih cuma 100.000 karena anak kecil bukan 50 isinya 100 sudah enggak apa-apa 100 kali 100 berapa 100 kali 100 berapa gegerahan atuh sia buta aneh lain mah greget dasar lamun 200.000 jadi sabar duit 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta geus anu silemna sabaraha ieu mah keur carita doang carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainya henteu jore palinter ngan mangpaat mau sakitu doang sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya mah kuku cuprakan di cai kiruh atau gadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK ka dina lempengkeun deui ku urang ceng sia geus TK sing adanya kudu ikhlas ya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua abah mah cenah teh ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa anta anak ya iya mantak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizqan minas sama'i bima kanu yazlimun parae bet kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam.